Nu jantan permasalahanana anu dimasalahkeun ku ahli makrifat teh naonana dorongan nafsuna. Sanes kieu berarti nya atuh mun kitu mah anu keneh jalma nu teu kasab rezekina cukup daripada anu kasab. Sanes ada. Ari nu kasab mah tak anu kana kasab rezekina anu tajrid mah ka Allah sanes kitu. Tumatak terjun karena asbab ke Allah merahkan dina tajrid eta teh nuturkeun kahayang nafsu sanes nuturkeun iroda Allah. Jadi tentang hukmul wakti Allah ngatajridkeun nah aljeun kalah kahayang kasab. Ta eta nu masalah mah. Da bising cicing dina kasab kahayang tajrid eta alus. Asal tukang bisnis ayeuna yang jadinya kau tasbih di masjid puas kiai eta rek murung. Teu sae dia teh. Jadi lain masalah asbabul rizki nanti jadi masalah mana? Hate didorong ku hawa nafsu aya hate anu lempar nuturkeun makrifat ka Allah eta. Aya hate anu dipimpin ku syahwat jeung hawa nafsu, aya hate anu dipimpin ku makrifatullah. Tah ieu jadi masalah. Jadi kudu kumaha tuh urang ulah tentang hukmul waqti. Lamun Allah geus mernahkeun dina takasub, angsa laksanakeun zikrido. Lain ngitung hayang jembung capek kasab ai mending cicing we di masjid jegal tasbih. Salah nih. Jadi lain rek nepi ka Allah tapi eta mah rek kareureuskeun nafsu capek dina kasab. Tah kitu. Angan jigana juga halusna, tina asal di sawah di jongkok jadi di masjid. Sigana hungkul lahirul maujudatna kan. Lahirul maujudat mah ade, tapi hakikatna mah salah ada ka makhluk. Eta mah musang berbulu domba. Jika hebat mana? Jika hebat, itu salah kumpulan. Nawawi kesimpulan anu atas kamari sabarah kali dijelaskan. Namun hirup hayang barjadun di akhirat pimpin hirup ku hate nu makrifat ka Allah. Ulah dipimpin ku hate nu pinuh ku syahwat nafsu. Nalika hirup dipimpin ku hate nu pinuh ku syahwat nafsu, boro-boro Allah mere nu goreng nu alus ge teu jadi alus. Cimina mana? Tina asbab kana tajrid teu jadi alus. Kok mah tina tajrid kana asbab mah? Geus puguh ti Allah ka makhluk kan? Ti makhluk ka Allah ge ari lain tujuan ka Allah mah teu jadi alus. Sabab keur nyomponan kahayang nafsu lain nuturkeun iroda Allah. Lain nuturkeun murada Allah ya mah. Nuturkeun kahayang nafsu. Atuh lamun kitu mah teu nya. Rumus hirup teh gampang. Oh ngaji hikam teh geus tamat kan. Tamat teh yang bagja pimpin hate hirup ku hate nu makrifat ka Allah. Di mana hate makrifat ka Allah anu mimpin hirup urang boro-boro nu alus nu goreng ge jadi alus. Seperti mana sih? Seperti urang ayeuna pakir jeung beunghar. Saya mana sih? Jujur kan, jujur nggak sobat? Saya beunghar. Saya beunghar. Lamun orang ku Allah dibere beunghar, tapi Allah teu mere nu alus dina beunghar, teu jadi alus beunghar. Seperti mana? Beunghar teu dibarengan ku Allah mere sahawah. Cilaka. Teu mere sahawah, teu mere bereha. Anu beunghar koret mah disiksa ku hartana ti dunia mula kan? Baru-baru jadi kamaslahatan. Ya, disiksa benar. Ari nu anu koret sieun ku batur mah. Sieun ku batur. Can meunang, sieun teu meunang, geus meunang, sieun leungit deui. Da mung papisah jeung nu pikarsep. Nu matak dikoretkeun, tah gitu. Beunghar Allah teu mere sahwah teu jadi alus. Pakir teh awon, tapi lamun Allah mere sobar mah teu jadi goreng pakir teh kan. Jalma sobar dina kefakiran wa waliyullah kakasih Allah. Maripu ku bedah fakir moal hirup teh naon sababna? Fakir teh aya beunghar, nu ripu mah hirup fakir tapi aya beunghar teh maripu. Pas hayang dahar teh dahareunana ripu. Ari teh dahar teh aya dahar mah teh ripu sok. Eta mah nyeri diri sorangan hirup fakir hayang beunghar kan nyeri sorangan. Hirup fakir hayang beunghar kan nyeri sorangan.
Di mana hirup fakir mah metakeun hate sina sobar dina kafakiran itu sakitu. Di mana dina fakir urang geus sobar saperti tetuan teu hoyong kuat. Dibeuneuh. Jalma anu fakir sobar dina kafakiran kakasih Allah. Sanajan teu aya nu dicepeng dicukupkeun ku Allah taala rezekina. Dicukupkeun kan? Moal sangsara pedah fakir. Moal ketika kadungsang-dungsang teu bisa ngalaksanakeun taklif Allah pedah fakir moal. Naon sabna aya rezeki madmun. Lamun fakir Allah teu ngadapat rezeki madmun rusak nu fakir kan. Rezeki berbab rezeki perlu dibaca deui ya benar. Rezeki teh kan aya rezeki maksud, aya rezeki mamluk, aya rezeki mau'ud, aya rezeki madmun. Wah, rezeki ya. Urang mah rezeki apa? Rezeki bae. Lamun orang hirup bari yakin aya rezeki madmun, da moal ngabidar hate teh moal kan. Ngan kulantar teu paham kana rezeki madmun, luas. Di mana pembiasaan kosong terek dahar moal mun itu. Padahal ya rezeki madmun. Rezeki maksud, rezeki nu timbul tina kesam. Orang ilit ke Jakarta menang hasil tina usaha. Dari Jakarta na usaha sabaraha 10 juta. Tekadkeun ku hate urang, ieu teh aya rezeki maksud, aya rezeki madmun, aya rezeki ma'ud, aya rezeki mamluk. Ada rezeki maksud mana anu timbul tina kasab, rezeki mamluk mana milik urang. Rezeki mamluk milik urang. Tapi madmun can kukuh madmun urang. Bisa jadi geus dugi ka bumi ieu anu 10 juta teh ku urang dituang sapali, ku ibu ramah urang sapali, ku fakir miskin sapali. Eta maksud nu urang tapi madmun nu batur. Ulah diakukeun ieu 10 juta teh madmun kuring sakabehna. Pas di dahar batur heuneug teh. Tapi lamun yakin aya madmun mah waras geus diyakinkeun tadi. Ari hekte cenah bapak 2000 cenah udah dibayar urang boga duit deui salian ti urang jaminan sawah tadi jadi sawah aja cenah naon coba belum tadi salurkeun kadinya pamajikan kalau dikeke urang nya aya rezeki barokah bet nimbulkeun kagorengan ini disalurkeun sebagian rezeki mamluk kuring rezeki makmur mitoha yakin bagian urang naon tina maksud mun ridho urang dibalas deui ku Allah bisa jadi nyedagokeun 2 juta ka mitoha ku Allah bulan hareup diuntungkeun deui sapi kalau aya ngan mikirna teh seperti mikir nu makrifat mikirna kapitalis atuh cenah 10 dicopot 2 mah karida 8 rugi uing bantah eta mah pemikiran kapitalis teu bisa mikir bener ari jalan makrifat mah teh bisa mikir bener kan. Maka kalau hati itu makrifat ke Allah, profesor kita bisa mikir benar. Lu ngelang-ling melaksukan di nomor lila-lila jadi suni warna itu. Profesor bisa mikir benar. Lu bisa mikir benar. Mana makrifat ke Allah. Lu mata saya fakih terlepas. Sasaurang. Alaika bihifdil qalbi li'annahu hizanatu kulli jauhari nafisin. Wajib anjeun ngaraksa hati karena hati gudangna inten berlian nu mahal hargana. Namun ma'rifatullah as-sababu fi sa'adatid darain. Ma'rifat ka Allah menjadi sabab bagja dunia akhirat. Urang teu boga duit karena sangsara, lain pedah teu boga duit, pedah teu ma'rifat waktu teu boga duit urang. Da bisik dibere beung harga teu ma'rifat mah disiksa ku hartana ge. Ayeuna disiksa ku harta sana. Boga mobil hiji sieun leungit, duka 2 sieun leungit, duka 3 sieun leungit, 100 kasieun numpuk dina hasilana. Ayah rumah rahmah yang lainnya kalau soal kasihan ya susah hirupna padahal gak ada bengkak sebab itu bisa mikir benar kenapa itu bisa mikir benar hati tenyawa Allah terus gitu jauh ya kan diringkaskan ya kan ulama ahli ma'rifat diringkaskan intisarul fasadi fil ardi bisa babi jahlin nasi min ilmin nafi gumelarna bencana di muka bumi ieu teh naon menjadi sabab hate jelema nu cicing di bumi teh nyaraho Allah ta eta kan ieu mah ukur ningalina profesor ahli vulkanologi
Ningalina paling sama pemikiranna mulai alam tidak bersahabat. Enggak gitu. Itu bisa pikir dari itu. Padahal mengurungkan menyenang alam, tengah di mana? Sebab itu nyaho ka Allah. Nu mawi cek ahli tahqiq mah nu ngaran ilmu mah kan hiji ilmu nyaho ka Allah. Salian ti ilmu nyaho ka Allah mah far'un anil ilmi, dahan ilmu lain ilmu itu. Debuktina pinter nu saja teh nyaho Allah mah butek otakna itu bisa mikir bener. Bodoh disebutna. Nu matak hitungan pinter jeung bodoh di hadapan Allah mah saukuran nyaho ka Allah. Makrifat ka Allah dinamakan muhadarah, dinamakan mukasyafah, dinamakan muayyanah atau dinamakan musyahadah nyaho ka Allah. Tergantung eta. Profesor wah di agung-agung di dunia na teh nyaho Allah. Jadi gembel di akhirat mah bodoh disebutna kan. Teh nyaho Allah. Kayak ukuranna eta. Bukan sing ilmu karena dawuhan Imam Ghazali mimiti ilmu yakin akhirat hakikat hirup di dunia mah hirup ngan hirupan sebab hirup ditungtungan ku maut hari di akhirat maut teh tapi aja nu maut di akhirat nu hirup teh maut deui teh eta hakikat hirup itu eta mimiti ilmu tungtung ilmu naon nyaho ka anu nyieun urang eta tungtung ilmu makrifat mimiti dia tukang tungtungna ilmu makrifat mimitina ilmu nekatkeun yen hakikat hirup teh nu teu maot eta lamun hirup maot mah lain hirup wujud baina adamain adamun mahdud tadina teu aya ayeuna aya engke teu aya tah waktu aya teh wujud baina adamain mah adamun mahdud eueuh hakikatna aya teh eueuh dina antara dua kali eueuh Allah hirup Allah seperti orang itu hirup Allah daya mimitina hirup Allah daya tungna anu hirup aya anu hirup maut heula lain hirup anu maut gitu anu hirup ditungtungan maut lain hirup ngan di urang mah aya anu azali sarta abadi aya anu azali aya anu teu azali tapi abadi seperti mana hirup di akhirat aya mimitina ngan daya tungtungna la azaliun wa abadiun ajali ngan abadi itu ari Allah mah azaliun wa abadiun hirup Allah mah teu aya teu maot heula sarta moal ditungtungan ku maot urang hirup di akhirat aya mimitina ngan daya tungtungna dina kahakat hirup urang mah di akhirat jadi tuh ayeuna mah hirupan mata hirup ayeuna lamun urang berjuang hirup keur hirup ayeuna wungkul teh eta teh can boga ilmu bodoh disebutna. Namun hirup orang ayeuna keur berjuang memperjuangkan hirup di akhirat teh eta pinter mimiti boga ilmu. Namun jalma di dunia hirup ngarancang keur hirup di akhirat eta mimiti boga ilmu. Ujung-ujungna ilmu makrifat musyahadah ka Allah. Ka eta kan. Pemata kalau mereka seperti kadinya au sikap tetama tuh dia aja deui bulan harup bubar bagus tamat tingkat hirup belum tadi ujung-ujung ya Ibnu Athaillah ngangit ieu kitab teh supaya makrifat ka Allah ngagiringan muridin supaya jarani arifin dina awal lagi pas ditinggal di ditu kitabul muridina shodiqina wa tarkihim ila maqamil irfan Ibnu Athaillah nyatat sebagian ilmu hikmahna tujuanna naon supaya muridin supaya nu yang usul teh jadi usul nah gitu tadi teh yang usul masih teu ngaji kitu naon jika maya kahayangan lagi usul lagi teh hayang da ka Allah mah pan geus diterangkeun ku Allah mata bahasana ge itu najah alam naj'al lahu ainaini wa lisanan wa syafataini wa hadainahu najdain falam tahamal aqobah wa ma adraka mal aqobah aqobah ka Allah nanya kulantaran nanya bari rumpil sarta loba begal loba jalma nu teu ngamaksud kan perubahan aing menjadi wali naon sababna da ku guru lagi singsieunan pan dakwahna henteu nuturkeun tipe rasul ari dakwah rasul mah hayyinun layyinun khafifun qaribun sahlun tipe rasul gampang, hayyun mudah.
layyinun lembut, qaribun deket, khafifun endeng, sahlun gampang. Mata ahlan wa sahlan. Mata tipe ulama mah lamun sare sok talatah ka majikanana bisi aya tamu wing sare geungkeun. Ya mulai ke ulah cuma itu, labornya sapoe ulah itu. Istilah eta mah belaga pejabat begitu. Lain ulama nuntutkeun sunnah Rasul dina dakwah. Hayyinun layyinun, hampang gampang. Mempersulit kadek mata tutur kata anu lembut serta indah sareng tidak mempersulit. Eta dakwah Rasul mata disebut bijaksana. Ini umur dipersulit, ujang hayang jadi wali ka santri palai apal rumusna kudu geus teu beuki kejo bisi teu apal mah teu santri teu frustasi wah aing cenah gadahar pleupet 10 ge can gadahar sanguma sok disebutna can dahar ayeuna kudu bisa jeung sangu oh bahan aing mah jadi wali mata frustasi santri teh oh bahan ge jadi wali kan persulit ku guruna teh. Padahal untuk mempersulit mah guruna. Laisal waliyyu man yudhiru karawah jan. Lalu bisa ngapung ngapaksa can riuk cager waliyullah teh. Lain anu nemongkeun wewesen nemongkeun hawarikul adat. Mana waliyullah? Man ya'kulu kama ta'kulu. Man yasrubu kama tasrubu. Ginung kawas anjeun boga pamajikan kawas anjeun. Jadi kita cenah ajengan teh kawin banyak ayah waliullah kawin, wali ke jelema. Boga pamajikan kawas anjeun dahar kawas anjeun ngaleueut anjeun. Tukang dulu mau jadi wali. Eta mah ya begitu. Lieur capek. Mata ka santri jang sok dahar sok dahar geja. Asal tong kapitna we kudahareun jadi waliullah anjeun oge gitu. Anjeun pinter Allah kang abdi mau boro-boro pinter nalar johar makmur nalar alfiah katalan 10 pas 11 10 leungit balas bodoh pegawai ada ujang nu bodoh ge jangan diwali watasiru min auliya'il kabirikan ummiina dina Futuhatul Ilahiyah dijelaskeun. Soal menjadi gegeduk wanita yang jama pinter, kan? Dina ilmu tata larang, da ilmu aulia mah disebut derajat walima, ilmu zahir. Yang kata Johar Makmun, walina wali anu, katanan alfiah wali anu, maka di pesantren mah kiai tara mere gelar. Sugan bisa alfiah gelarna ieu tara. Rata gelarna. Hiji bisi sombong anu dibere gelar. Didikanana ge ti Rasul tawadhu banget. Gitu. Di bawah gelar mo, teka ciri di dia mo. Berarti saya tahu kata alfiah, kata Johar Makmun. Padahal hati mah maju ke Allah. Halangan berbakat. Tadi tingkatan aulia mah dina ilmu batin. Mata ilmu agama kebagi dua, ilmu zahir, ilmu batin. Nu 12 pan tadi bagi dua akhirnya mah. Hereteng 12 man santri sieun balik ke motivasi. Ada kemudian rek jadi wali kudu katalah kudu apal 12 part wali. Bukan neraka Gusna. Daya ta'alluqna waliullah maka kecerdasan otaknya. Ta'alluqna tingkat kauliaan mah usul ka Allah mah ta'alluqna jeung mujahadatun. Selalu kuat mujahadahna ta eta nu bakal hebat jadi waliullah. Pinter otakna teu kuat mujahadah, pinter kabalingan. Disebutna teh disebutna teh hijab nurani. Pinter majina ingka betul wahab kepala. Alfiyah Johar Makmun kata pan bade pan maani pan bayan molotoh. Tapi ka Allah teh nyaho kan. Batur mah boga ilmu dipake sarana pikeun taroki jeung suhu. Aya boga ilmu dipake neangan janjang riasan iso. Lempangna ieu ka makhluk itu maka Allah kan beda. Ieu kapinteran teh kalau dipake alat pikeun neangan kahayang nafsuna. Lain dipake sarana taroki jeung suhu ka hadrat Allah. Daya ta'alluqna kan. Mantap aya jaman pinter masih kitabna mahjubna ka bina-bina aya.
Kalah kehalangan ke alfiah teh kalangan. Alfiah bisa jadi hijab bisa. Awas. Ilmu balaghah bisa jadi hijab bisa. Maksudnya ilmu balaghah lain Allah kan. Satu perkara lihat Allah disimpan di hati jadi hijab kan. Awas. Mata ilmu zahir mah sangat sirah mentepikan kana hati. Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Pak di dia tebak naon. Pikir ke salat jadi hijab kalau teka Allah. Lain waktu lah itu kan. Ilmu alat mah bikin ngagali ilmu. Anu ilmu eta saketika ku ilmu alat dipake sarana taroki jeung suruh ka hadrat Allah. Nah gitu. Imam Syafi'i nyaman rebuka, waman wama wa'atu sawi madukir lain pedah jago ilmu alat lain. Pedah naon, pedah balas makrifat ka Allah. Gitu. Ahli ilmu adat tapi naon, hatena makrifat ka Allah. Ditanya man rebuka. Katanya teuing man naon di dinya malaikat. Malaikat aing teh di alfiyah. Kedekeun nanya deui. Dia balik nanya. Itu kudu Imam Sibawe Pak. Siti Robiah Adawiyah gitu kabejakeun kata larjor maklum teu. Ditanya man robuka ngajawab ke malaikat. Bener malaikat ente ditananya gitu kok Allah ka kuring. Manya Allah teh nyahueun kana hate kuring. Oh. Malaikat ngalawan ya mah. Balas kesian ku malaikat kan. Naon sabda makrifat lebih daripada malaikat. Siswa ditanya ke budak TK sieun mah kan. Kan rek nanya budak TK, mah air cium. Paling nanya ge opatin tilu. Anu di dunia teh nyaho Allah anu bakal riweuh mangga ditar ka kubur ditanya man rebuka. Lempang kuring bisa lempang, hirup kuring bisa kuring. Ditanya man rebuka tak eta nu ribu. Ari di dunia kuring juga, kuring bisa Allah pada nggak bisa ke itu kuring gerak pada Allah nggak gerak ke awan kuring kagak Allah kuring tempat dohir afal Allah tempat dohir sifat Allah. Man rebuka di dunia mulai geus Allah aing mah jawabna kamu ka geus ka kubur geus bisa jeung anak pamajikan geus bisa jeung sawah jeung mobil geus ditinggal. Loba keneh mobil ge palatak gigir aing duit dipisakan keneh Allah jawaban dengan hiji. Allah teh bikin ngajawab seluruh pertanyaan. Nu datang pertanyaan di dunia di dia. Jangan ari ujang beunghar sa nu beungharkeun Allah. Ari ujang hirup sa nu ngahirupkeun Allah. Ari ujang lebih ka dieu kusaha pina ku kekuatan Allah. Terus Allah hiji. Allah tak pikir Allah cukup. Zikir khafi disebut. Zikir khafid teh lain misalnya nyaritakeunana, hate geus ningali makhluk disebut zikir khafid. Disebut jahar teh lain jahar tarika ucapkeunana, naon atuh jahar teh? Hate geus ningali makhluk. Itu disebut jahar teh, hate ningali makhluk. Di mana tajalli ka Allah ingat ka makhluk disebut teh maqam muqarrabin. Disebutna eta teh maqam akmaliyah. Lamun hate tajalli ka Allah poho ka makhluk disebutna syahidul hakikat. Lamun hate ningali makhluk poho ka Allah disebutna mahjubin. Cing kemana orang kira-kira nasib? Aduh, tertarik teh nggak usah di kantoran teh ya. Asal tarik cina yang mau nggak usah. Orang diingatkan ngaji rohani. Nah, mata kita teh ilmu lagi disebut ilmu hikmah. Ilmu hikmah teh ilmu datang karena sir, lain karena sirah, lain karena hati. Nu mata cal memang aya ilmu datang karena otak, ilmu datang karena kolbu, ilmu datang karena sirru. Ilmu datang karena sirru, ilmu hikmah. Ilmu naon? Ilmu menyaukan Allah, ilmu hikmah teh. Tapi nyaho Allah nu daokiah disebutna ilmu hikmah. Namun nyaho Allah teu daokiah mahjubin disebutna. Tah eta mah qalbu nu kitu mah akal gol hiji. Samet makrifat ka Allah kan teu bisa. Mata ilmu batin aya dua, hiji ilmu makrifat, dua ilmu hakikat. Tah kitu. Ilmu zahir aya dua, hiji ilmu fikih, dua ilmu tasawuf. Nu mata di mana rek ibadah ka Allah kudu make opat ilmu, fikih, tasawuf, makrifat, hakikat.
Lamun tapi karena hakikat disebutna ibadah mahjubin. Mahjubin teh mun di istilahkeun di dunia mah ajami. Pan dunia teh dibagi tilu kan. Tempat teh haram eta teh arifin, lamun nabawi eta teh wasilin, lamun ajami eta teh mahjubin. Nah gitu kan. Mahjubin teh ajami. Masjid begitu haram, nabawi, ajami. Ajami teh mahjubin. Nu mata aya nu salat di haram, tapi hatena teh ingat ka Allah. Ari awak di haram, ari hatena teh ingat ka Allah. Dohirul mawjudat nama di haram, ari hakikatul mawjudat nama di ajami eta teh. Di Mekah tapi karena di Indonesia. Betul mah di Indonesia hakikatnya di haram, namun sebenarnya hatena arifin. Musyahadah ke Allah waktu sholat di Indonesia, tapi hati musyahadah ke Allah. Di gajarna seperti sholat arifin. Maka Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Ajami teh kalau tilu teh derajat mahjubin, wasilin, arifin. Jadi sholat arifin ditikalna 200.000, wasilin ditikal 1.000, mahjubin hiji. Nah gitu. Di dunia di dia kan ayeuna bumi ge kan aya derajat haram, aya derajat naon, aya derajat naon, aya derajat ajami. Haram di ajami mana? Masjid kan haram. Masjid nu aya di tanah ajami, salian di tanah haram Mekah jeung tanah haram Madinah, eta teh masjid haram. Adi Nabawina mana? Bumi nu sok diange ngaos. Ieu Haji teh itu Masjid Nabawi gitu. Haramna mana? Masjid. Ieu Nabawi. Lumatak untung kurang dari bumi sok diange ngaos. Jadi majelis ilmu. Muncul bahasa secara karena lamun naik bumi jadi majelis ilmu eta jagatna pernah didampal waliullah itu kan. Tetap bisa diukur yo aya bumi aji kancan pernah pakai ngaji seumur hidup. Aya. Tapi bumi pengusaha alir buat pakai ngaji. Di Majalengka ada pengawasan di bumi. Jadi masih mau hadirna kiai hukum ieu mah. Itu dibahas naon? Ilmu Allah, ilmu marifat ka Allah. Itu disebut ilmu kan ilmu marifat. Sadian ti marifat lain ilmu, far'un anil ilmi. Coba jalan boga ilmu, salian ti boga ilmu marifat, tapi teu boga marifat, mau katingali kaberkahan ala ilmu. Mau katingali kaberkahan ala ilmu. Nah, ieu teh nu diage ngaos teh Pak Haji bumina radoh nanti ieu. Ieu bumi pan kalbu ka mana-mana. Ieu bisa diage tempat kariung ngaos, ieu radoh nak mun di Masjid Nabawi. Man ieu teh seolah-olah naon? Nabawi. Mana rodohna? Rodohtun min riyadil jannah. Ieu sok dicaralikan kudu ngaraos. Macam syukur Pak Haji hayang pinuh kitu cenah bumi kudu ngaos. Hayang jadi rodoh kabeh. Itu kan bukan Nabawi ge rodoh mah khusus kan. Pas sedek hayang salat di rodoh di dieu. Sab rodohtun min riyadil jannah. Berkahna benten ya teh kan sareng anu dicalikan ku ahli ngaos. Ahli ilmu. Sederhana mau ulah mikir jauh teuing ka dinya kan. Gitu. Sakur tempat nu pernah dicalikan ku kakasih Allah bakal jadi majelis ilmu kasih Allah. Rek di bumi, rek di madrasah, rek di mana atuh jadi majelis ilmu eta pernah dicalikan. Kadang-kadang aya batu di dieu pernah heureuh waliullah teh. Ari pas dipeser ku Pak Haji bumina, iya anu pake heureuh mah jadi majelis ilmu. Amin. Keberkahan eta kan. Mata kudu ulang mikir itu buka bumi pakai ngaji. Tetap tamu kayak tutupan baru kan. Warna jadi berjamaah itu. Atau betul yang ngawas ya kan? Majelis ilmu. Majelis ilmu hakikatnya ada ilmu hakikatnya naon sih? Ilmu mah hakikatnya Allah kan tadi nganyahokeun Allah teh Mulai ayeuna urang gaduh bumi diage majelis ilmu nu sok dicalikan ku nu ngaraos teh
Nawadoh lamun di Masjid Nabawi maka kaberkahan teh pan berkah-berkah bumi urang besok diangge cara liku nu ngaraos mata lamun piru kumana-mana nu ngaos wah alhamdulillah al-itihad kaditu aya di jalan sabare di mana wah cenah berkah kabeh piru kajeun cenah naon panas aya kalau sapali dan dicandikan ku ahli ilmu tak gitu kan tak ilmu teh ilmu hikmah disebut teh kan nah wede jadi jauh teh yang bahas teh kan mau maju-maju ke ogat nu matak turun teh karena naon kan tadina geus nuju ka Allah aya jadi balik deui ka makhluk eta alasan cakat mah kan tadi salat padahal nyata nama salah eta alasan kan hadun nafsi fil maksiat hadun nafsi fil taat hadun nafsi fil maksiat jelas tapi hadun nafsi fil taat sama-sama iya jadi lupa irodatukal asbab maikumatillah iya kapita tajrid mah namun disalahkan terus terbalik bukan hari ini udah tukang tajrim aku matilah jaga apa tukang usaha ada jadi cicing di masjid bos kiai ngelekun terhalus kehulah istilah malah terhalus eta dorongan awana lain hayang sholat di atas be hayang bereureut tina kacape kasar kita mah benar Allah kita kasar gitu lentang Allah nafsu mah teh Allah nentang ke Allah, resep nabi gawe dosa, itu nafsu. Utamana mah dina yang tinggi ke wirida, habis kita ke masjid masalah, teka duga wirida dosa jeung ngalila. Bukti mah yang reureuh capek tina kasab. Ulah ditah ku Allah mah kasab, terus kasab jeung ridho. Non bedana jalma nu keur nganotak di pasar jeung kiai keur murug, asal usul nu nganotak usul kiai murug usul. Jadi yang mah pun sekadar kelir hunkul ieu mah keur ngawuruk ieu mah keur dijongkok keur dagang kelir hunkul anu pentingna mah wa dasarna mah naon usul ka Allah nu dijongkok usul ka kasih Allah nu ngawuruk usul ka kasih Allah mantap aya nu ka surga anu tukang dijongkok ka surga dia ajengan tukang nguruk ka neraka kunaon salah niat ka jenengan teh dah ngawuruk dengan janji biasa ada anu cicing di jongkok yang ridho Allah kabung haram oleh dipakai modal milari ridho Allah ada orang yang semoga santri dipakai modal dengan janji biasa eta hakikatna masalah jadi hakikatna hirup teh naon perkara nu aya dina hate walam yakun dengan berkebuktian kelakuan sareng tingkah ela eta illa mukhalatun ta'abna'i dunya ani campuran jeung abna'i dunya bima dina perkara hum ari itu si abna'i dunya fihi tadina itu mah lakana kabuktian kelakuan sartika eta kafian anu cukup bi dana atil himmati dina hinana cita-cita atau tujuan kuca campuranana ge jeung abna'i dunya anu abna'i dunya caricing di dinya urang melu campur gaul di dinya cukup sakitu ge hina batur mah Cikibung dina dunia bukan dunia ari urang Cikibung dina dunia teu bukan naon ribu betul suhu beunghar uruskeun usaha ari urang uruskeun usaha tapi beunghar teu daekeun kana sengaji geus ditinggalkeun wah eta mah geus wa awat min fakidin falatakun fakidu kaya layati wa ajru kaya damu anjeun teh ninggalkeun takwa muru-muru alhamdulillah teh hasil balik ajaran takwa teu boga sholat hanya kalau sholat geus ditinggalkeun dunia teh kaudak mesti sholat lepas karena dunia teh nepi sangsara dunia naudzubillah eta bahaya nama pal wajibu mangka anu wajib kudu kumaha atuh ye papatah kasalikeun ya pal wajibu mangka anu wajib ala saliki ka anu suluk teh nu ngambah makom yakin nu salaban kan makom tobat, makom sobar, makom syukur, makom ridho, makom khauf, makom roja, makom tawakal, makom mahabbah, salapah.
Jalma anu ngambah makom yakin salapan eta disebutna salik. Eta ayam kusa yang cicing itu si salik fi madina perkara aku mau anu nyicing kana itu mah salah Allah taala pihi dina itu mah. Itu aku mau nyicingkeun. Gitu ka itu si salik gitu. Salah ku Allah taala pihi dina itu mah. Kudu kumaha tuh salik sing ridho dina nu dipernahkeun ku Allah. Itu segitu. Wah uing mah jadi beri asbabur rezeki pan geus aya tanda-tanda tanda muktasibin tanda mutajari tanda muktasibin. Namun orang dipernahkeun tajrid sing ridho cicing dina tajrid. Ulah hate maruda hayang kana kasar. Eta teh sok aya datang panggoda ti setan. Cacap cicing sia rezeki. Pungulun baru sama loba kacida gitu. Allah yang kayak tak gitu gogoda ti setan. Awal setan mah kan ngagoda nanti mimiti keur migawe jeung sabadana. Rek migawe hade ku setan dihalangan, mun teu beunang dihalangan diganggu keur migawe hade supaya teu jadi hade. Teu beunang diganggu keur salatna, engke sabada salat ngarasa alus eta pepatah setan. Tukang salat jadi rusak dan ngarasa alus. Beda sok salatna tah eta kan. Auzubillah. Maka sekur perkara nu ta'alluq jeung diri urang. Lamun hate urang dipimpin ku syahwat jeung hawa nafsu jadi panyiksa pikeun urang. Boro-boro dunia salatnya jadi panyiksa. Disiksa ku salat, disiksa ku sedekah, duit bea kanyaran teu boga. Pagripunan. Disiksa ku salat. Tarang hidup bala sujud, datang ke akhirat tanya-tanya di neraka. Namun sabda, kalau sholat nu diterima, kunaon ria. Maka nalika hate dipimpin ku syahwat jeung hawa nafsu mah nu alus kabeh ka boro-boro goreng nu alus ge jadi go. Tapi nalika dipimpin ku hate nu makrifat ka Allah, boro-boro nu sae nu awon ge jadi sae. Maot, sae mana sing hirup? Sae. Tapi terjadi awal maut lamun Allah paling husnul khotimah. Digubrak kana dosa, saya mana jeung taat, saya taat. Taat ge kan alus teh lamun Allah mere suhudul minnah, tapi lamun salat bari riya mah cisok kan jadi hadir teh. Panyiksa ka urang di dunia salat di akhirat teu beunang ganjaran. Hakikatna ku Allah disiksa di dunia pula. Boro-boro mere maksiat kana ibadah ge lamun Allah teu bareng mere nu alus teu jadi alus. Naon alus teh makrifat ka Allah. Digubrak kana dosa, goreng dosa teh, tapi Allah mere nu alus, namun alus dina dosa, dibisakeun tobat, teu jadi goreng dosa. Oh. Otak bener makrifat Allah. Rumusna paling deukeut ti rumahna. Hayang baca di akhirat, pimpin hirup kuaten makrifat ka Allah. Lah, ulah teu kudu beungar heula, teu kudu pinter heula, teu kudu jabatan heula. Nu alus nu goreng kabeh alus keun makrifat maka Allah kan. Tapi karena hati itu makrifat ke Allah baru goreng nu alus kita jadi alus. Namun sabda Allah teu mere nu alus di nu alus. Dina taat teu mere suhudul minnah Allah. Itu teu mere nu alus. Ari anu alus dina taat suhudul minnah nyaksi nugraha ti Allah. Mata cek abdi kemari jadi kiai Allah mere khosyah, jadi pejabat Allah mere adil, jadi lelaki Allah mere hate, jadi awewe Allah mere kaera. Jadi jalma nu fakir Allah mere sobar, digubrak kana dosa Allah nggak bisa tobat, maot husnul khotimah alus kabeh. Iso, mana nu goreng? Nalika hate makrifat ka Allah teh nu awon cenah. Mangga. Nah, dikir jahar hate ningali kene ka makhluk jahar disebut jahrun teh nembrakan sanes tarik soran apa oh jahar hate ningali kene ka makhluk itu nu mata dikirna la ilaha dikir jahar teh la ilaha illallah lamun teh inget ka makhluk mah kenal make kudu nyebut la teh nganapikeun ilahun di makhluk. Ada sekarang, nah teh, ari makhluk nagus teh aya teu kudu make la ilaha, mata pikir hobi mah Allah. Ini teu make la ilaha, makhluk nagus Allah, namun dinapikeun.
Sok kan? Pikir hobi teh. Ya sekilas yang paling dekatnya. Nah gitu. Ayeuna dikir sir teh lain ukur lain dina hate. Hu salah sih. Dina hate. Ngan namun dikalimatkeun huwa dikir sir. Huwa hu. Jadi hu domir balik ke Allah hu. Dikir sir teh tingkahatna kumaha? Sir hate lupang jerona qalbu ruhu sir. Sir diizahnya sinur dan Allah. Sifat jeung apal Allah teu kabandungan ka makhluk. Nah kitu eta dikir sir. Nya si unggul kana nur dan tos. Boro-boro ka makhluk kana sifat jeung apal Allah ge geus teu kabandungan. Eta dikir sir. Tauhidna ahadiyah. Ahadiyah ayat ahadiyatul jam'i, ahadiyatul jam'i wal farqi. Panjang kene wae. Eta aya mah jahar, kopi, sir, lah eta we tilulahnya. Luwih heula. Ulah yang apal sakabehna ayeuna kan ari kitu bulan lalu pangaos deui. Heula ya we saya dijeuti kan. Lu eta apa? Ah kitunya. Seperti tadi rezeki can kebahas ya. Kaliwat. Bala semangat teuing jeung geus saya pariku paliun teh. Di rezeki maksud anu timbul tina kasam. Rezeki mamluk anu ditaklukeun jeung diri milik sawah urang, mobil urang gitu kan. Eta rezeki mamluk disebutna. Rezeki maut, rezeki nu ditaklukeun kana ibadah. Rezeki maut disebutna. Namun kuto ibadahna loba rezekina. Keur ajengan unggul eta teh sok dirilan ku batur mah rezeki ajengan mau tukang usaha ge aya mau sok tukang usaha getol ibadahna loba rezeki datang. Eta mah sakakuatan ibadah manehna Allah ngadatangkeun rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Eta dalilna. Tak sim kuring ngajelaskeun ngaji ilmu tauhid gampang rezeki. Oh ya nomor debak. Wah cenah ngaji ilmu tauhid gampang rezeki. Gitu. Eta mah bahasa syariat jeung bahasa hakikat. Nuhun jadi sabab hakikat mah salian ti iradah Allah kan. Ieu mah bahasa syariat atuh. Zahirna jalma anu ngaos ilmu tauhid sanggeus nyaho Allah jadi kakasih Allah digampangkeun urusan aku Allah dunia akhirat. Anu dipersulit kakasih Allah mah moal ngahayangkeun kana perkara anu teu didamel ku Allah. So. Kami dikir hobi tapi mana misalnya tahu gitunya. Ini hobi gitu. Dunia we gitu kan. Ah eta mah lapatna hukul dikir hobi teh kan. Ya lapatna dikir jahar la ilaha illallah, dikir hobi Allah, dikir sirhu lapatna. Tapi pindah nanti jahar kana hobi teh lain pindah kusorangan sabab hate geus teu ningali makhluk. Jadi teu perlu mau ngucapkeun la deui. Rek kana pikeun naon makhluk lagi geus aya. Pan ari la ilaha teh kana pikeun ilahun di makhluk, netepkeun ilahun di Allah, illallah. Nu eta dina zikir la ilaha illallah kumpul dina hiji kalam di mana kumpul nafi jeung istisna yuridul qasam. Maidahkeun kana mana kosong. Itu kosor ya kosor kolak, kosor ta'yin, kosor ifrad. Maka pikir la ilaha illallah kudu nantukeun. Makna kosor kolak, kosor ta'yin, kosor ifrad. Tergantung kabutuh urang. Namun yang dina hate kakufuran kosor kolak. Namun yang dina hate ya musyrik, kosor naon? Kosor ifrad. Namun dina hate aya mamang, kosor anu di mana aya asa, kosorna kosor naon? Kosor ta'yin. Jadi kosor ta'yin keur ngancurkeun mamang, kosor itu ngancurkeun musyrik, kosor kolak ngancurkeun kufur. Tak gitu. Maka la ilaha illallah. Ari tos teu ketingali mah makhlukna Allah ya unggul. Allah. Maka dikit dikira la ilaha illallah, la ilaha illallah. Geus mana hate ti makhluk illallah. Geus taya lakmat kudu ka istisna Allah. Kita geus mana ti makhluk. Dikir pana Allah lu kesaksian Allah unggul. Itu afalna Allah teh sifatna kesaksi teh
Aya nyaksi kana afal, anu nyaksi kana sifat. Karena dan kan nyaksi mata Allah. Naik deui ti dinya, tah lamun haeukeun zikir hobi teh rohani teh di alam jabarut. Nyaksi kana afal asma jeung sifat. Ti dinya naik deui rok kustawan kobakosen au adna. Tapi we kana nyaksi data, afal jeung sifat teu kabandungan, data nu saksi. Eta disebutna zikir hobi bu sebelum Allah bu. Atawa teu ngucapkeun naon cicing we ngomong karek. Naksi we sirga kana nudan Allah diijab. Nah gitu. Eta tauhidna ahadiyah, tauhidna di jabarut wahidiyah. Mata waliyullah mah dikirna bolak-balik antara wahidiyah jeung ahadiyah. Mun teu wahidiyah ahadiyah itu lamun teu ahadiyah wahidiyah. Keur ahadiyah ya tajalli kana dat wahidiyah tajalli kana asma wa sifat. Gitu. Aya makom akmaliyah dina ahadiyah. Ahadiyatul jam'i wal fardi. Tajalli ka Allah teu halangan ingat ka makhluk. Ingat ka makhluk teu halangan tajalli ka Allah. Eta disebutkeun guru mursyid teh ka. Geus bisa ngahijikeun parku jeung jam'u. Sanes panjang ganggu tuh guru mursyid teh ka. Sanes barang jubah guru mursyid teh bisa hibur ngapur ngapat rancang sanes. Lu geus hatena dina hiji hate kumpul parku jeung jam'u. Eta mursyid ingat ka makhluk teu halangan hate tajalli ka Allah. Tajalli ka Allah teu halangan ingat ka makhluk. Maka kamu bisa jadi guru. Waktu tadi Panama tuh bisa jadi guru kan? Saya di guruan Majidubin, salikin nucar usul jadi guruan. Ahli tarekat nucar usul di tarekat tuh bisa jadi mursyid kan? Guru bisa ahli usul. Ayo sekarang kumaha kata penentana wahidiyah atau apa? Kamu bisa ngaukiah di wahidiyah kita sah jadi mursyid di tarekat. Lamun can pakarina, ucan sah jadi mursyid. Salikin ucap usul, ahli tarekat ucap usul bisa jadi mursyid. Majlubin bisa jadi mursyid. Harus jadi mursyid, makom akmaliyah, ahadiyatul jam'i wal farqi. Makhluk teu tapi ka Allah tajalli ka eta disebutkeun cai 20 teh. Nah, karena iki ihak yang saeulah robah we mentak jadi bukan najis. Eta ka waktu madahar ge di hadrat Allah. Dahar sok mayor sok tina nikmat dahar teh lebih semangat wae. Tetapi tuang jeung otor hayat osok. Itu seperti ahli juhud banyak. Oh ya masa ayana we. Baju sayana. Geus seperti urang tapi beda jeung urang. Eta hebat. Seperti urang. Tapi beda jeung urang. Wah, mayor, osok, nikmat. Begini nikmat, begi mahabbah kalau sieur ku dosa. Gitu. Ari urang mah begi nikmat tahar. Ulah balas katumpul dengan duit teu meuli tahar. Gitu. Yang kegendean. Jadi waliullah anu sok tahan nikmat jadi waliullah langsung ka fitnah. Untuk jadi wali anu sok ka fitnah. Kalau harta sing seueur mah saeutik kagok mah yang fakir mah belum gitu mah. Sing seueur kan berkah, ciri berkah teh jadi hijab kan? Jadi anu ilmu sing seueur mah saeutik kagok, tapi teu jadi hijab. Ka eta pentingna. Jadi ma'rifatullah asbabu bisa ada tidak. Sangka ahli juhud teh, anu cara ngurus dunia itu ahli juhud. Juhud mati ka hate lain ti ka leungeun nya kan. Amatul terdagang mah juhud setan leungeun. Ari hate mah juhud kana hate kan. Itu seperti tasawuf pagawean hate. Juhud pagawean hate, tawadhu pagawean hate. Tak tawadhu ge beda-beda, aya tawadhu ahli dhahir, aya tawadhu ahli batin. Tawadhu ahli dhahir mah eta teh takabur. Sanaon? Tawadhu lagi ahli dhahir mah merendahkeun dirina dina sanapeun makom nu diaku ku manehna. Kuring teh camat kana kayak di RT kunaon teh tawadhu. Jadi keur tawadhu teh ngaku dirina kuring keur tawadhu. Ari cek ahli tauhid nu ngaku boga derajat mah takabur eta mah. Takabur mah tawadhu mun mutawaddiin takabur wahidin. Tawadhu cek ahli tawadhu, takabur cek ahli tauhid. Ari tawadhu cek ahli batin mah teu ngaku dirina boga derajat sama sekali. Di mana bisa diakukeun lain kuring nu bisa. Tawadhu tah.
Rek migawe pegawai tawadhu pada itu. Nah gitu kan ya. Jadi tawadhu jeung dina tauhid mah tauqiyah dina keyakinan la ilaha illallah la maujuda il eta tawadhu kali tauhid. Keur waktu hirup tengah kuboga hirup, waktu bisa tengah kuboga bisa, waktu kuat tengah kuboga kuat, sehingga tengah kuboga naon. Tah kitu kan. Tengah kuboga naon. Eta disebutna tawadhu ceuk ahli hakikat. Tose lamun urang ngaku diri tawadhu, keur tawadhu eta takabur. Ari ngaran tawadhu mah kudu ngaku teu gaduh naon. Bisa cek batu anjeun mah bisa alhamdulillah cek hatena bisa lain nu kuring pedah kuring dibisakeun jamal Allah. Jadi lamun ningali anu hade di diri Allah dohir di diri Allah ngadohirkeun sifat jamalna di diri kuring, maka diri kuring jadi migawe anu alus tak alus teh lain nu kuring nu Allah. Lamun alus ngaku dirina alus takabur ya tedauqiyah dina keyakinan la ilaha illallah la maujuda il terus yakinkeun mereka. Jadi tingkah hate nu tawadhu mah keur hirup tengah kuboga hirup, keur bisa tengah kuboga bisa, keur kuat tengah kuboga kuat, dikuatkeun ku Allah, dihirupkeun ku Allah, diwujudkeun ku Allah, dibisakeun ku urang teu gaduhna naon jeung teu bisa naon. Eta tawadhu ceuk hakikat. Sanajan dina zahirna mah teu jiga tawadhu kan mangga kapayun mangga lah siap mau kan juga takabur ya aya nu maka mau kapayun wah abdi mah teu tiasa palcuk hate pang aing pang pisan geuning atuh kitu bahasana rek tawadhu bae ngaku takabur eta mata kade aya tawadhu bisurati aya takabur bisurati tawadhu musang berbulu domba kandesi engkau takabur tapi seperti kan tawadhu. Jadi tawadhu teh tingkah hate, zuhud tingkah hate itu. Ari zuhud teh ieu mah cicing teu ngurus naon-naon, oh sia teh mah zuhud. Sanes zuhud mah sakitu kan. Zuhud mah tingkah hate, teu ta'alluq jeung makhluk, zuhud mah sakitu. Ka mana ningalina? Ka Allah, ka mana tujuanna? Ka Allah. Aya reretan ka makhluk teu aya teh zuhud ngaranna. Mata buk dunia teh lain kudu dunia di biceuna. Cenah ahli juhud mah buk dunia mewah kana dunia mobil diduruk imah dijual. Lain kitu juhud mah. Tadi aku kan nu boga imah 30 tadi aku kan kuring nu Allah titipan ka kuring. Mata kudu sing bener lurusna. Tah kitu tos. Eta juhud. Maka kali juhud mah teu dinu beunghar teu dinu fakir, bisa dinu fakir, bisa dinu beunghar juhud. Nabi Sulaiman beunghar ahli juhud mah. Teu kudu teu boga naon wae, bisi boga anak hayam hiji ge can boga juhud. Boga anak hayam hiji ieu teh mun diingung ke jadi indungna, bisi indungna anakan, bisa anakan indungna anakna jadi indungna ditukeurkeun kana domba. Domba diingung 2 tahun jadi anakan deui, terus jadi indungna tukeurkeun 2 tahun kana muni. Nu dicekal anak hayam pikiran geus kana muni. Nya juhud gitu kan. Lain gitu juhud mah. Faqdu ala qatikol nikah hate teu ta'alluq jeung lian Allah jeung akwan. Mun aya kareret ku akwan ku hate tekadkeun wujud nama janji jeung lain anu kuring mun ta'alluq jeung diri kuring hirup lain kuring nu Allah sawatu-watu da titipan dicanak di terus lamun arek mawat teh da memang nu Allah lain kuring kumaha bisa nguretkeun mun di aku aing hirup aing bisa tah eta nu saperah luas sekedap deui ya sok tulikeun wayahna jeung ridho sisali bihi kan itu mah cicing dina ku Allah nu dicicingkeun jeung sing ridho capek-capek kada jadi tukang tani da sawah lega paksa sing ridho ulang kaya nyekel tas bae cicing pas ajengan di masjid entong mikir-mikir kan dia gitu
hatta yatawalla sehingga ngurus Allah Gusti Allah taala ikhrajahu kana ngaluarkeun itu salib min hutina itu mah engke kan engke ku Allah dikaluarkeun namun ku Allah dipiwaran pindah tina tajrid kana muktasibin teu naon ngaulah teh hayang sorangan gitu kan tina tajrid kana muktasibin kana tajrid teu naon ku Allah isuk-isuk tajrid sore jadi muktasibin bisa jadi untuk kieu waduh kamari masih eta tajrid ayeuna jadi muktasibin coba hatena sama Allah marintah pindah ku Allah nanti piwaan lain kahayang urang sing ridho ku Allah dipernahkeun di mana tas kitu ulah nentang hari biasana urang sok nentang mau waktu sabab didorong-dorong ku hawa nafsu atuh jadi tukang sos sama teu mahi sakitu mah rezekina sing atuh jadi bos kredit meusa pikir jual sawah tuluy pancek nafsu sih kan padahal mah jadi bos kredit ge aku kawenan ge leutik geus yakin gitu anjeun bakal beunghar menjadi bos kredit pancen yakin eta dituntun ku hawa nafsu lain akal anu Allah mah ridho kumaha wae ku Allah dipernahkeun wala yakhruju jeung ulah kaluar jeung tong kaluar itu sih salib teh wala yakhruju jeung tong kaluar salib binafsihi ku dirina itu salib tong kaluar ku sorangan bae datihi jeung pakarapan salib batas ini setan jeung ku panggoda setan mau papatah setan sia jadi tukang kredit heula cacak cicing loba duit ku mau berusaha mah wah menceuk loba padahal mah urang buka perusahaan 2 ditambah deui jadi untung anggar sakitu naon sabna nu ieu teh untung can puguh tambah usaha tambah kauntungan mana di hayalan mah tambah deui tadi itu tambah deui can puguh bener dipoda ku setan ngarang urang beuki ribu teu bisa ngurus agama angkeun ayeuna fayakoh maka tumibah itu si salib fi bahril qati'ati dina lautan pekat usul ti Allah tungtung nama anjruk kana lautan naon qati'ah lautan qati'ah teh naon mahjubin terus kana lautan mahjubin moal musul nepi ka maut di akhir nama sabab hirup dipimpin ku hate nu pinuh jeung syahwat nafsu anu kuat naudzubillahi min wal yadul ari munkar pangraksa eta billahi ta'ala kalau wallahu a'lam. Sepuluh menit ini. Halaman sabaraha? Diharapkan ya. Atau naon jam? Sayyidina Umar. Qala sayyiduna eta kan. Bijahi sayyidina. Bijahi sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Bijahi sayyidina kalawan kaagungan Gusti urang sadayana wa maulana jeung tegasna Gusti urang sadayana Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahibi syafaati nu ngagaduhan syafaat al-uzma anu agung tahta liwa'il hamdi dina handapeun bendera pujian fi maqamil mahmudi dina maqam anu dipuji yaumul kiamati di poe kiamat. Itu doa kan tumusanin kita ari kersanaos mah ka doa ke urang teh kan musanin kitab teh sah Abu Yahya Jakar Ansori didoakeun ku waliullah teu fungsi ngaos teu ka doa kan Abu Yahya Jakar Ansori teh hebat dina kaoliaan tapi dina ilmu zahir ge hebat kan oh terus ini adalah saja.
seperempat jam di tempat aya sholat dina lain awal waktu tapi dihukuman ku Allah awal waktu nu ngajam dina awal waktu karena yang udur nu ta'alluq jeung ibadah nah gitu kan sholat urang kebenaran teh ukuran ilmu nu aya di urang kan ulang kagok dengan ilmu ngajam ke sholat seperempat jam deui manulah ngajam setengah tilu seperempat jam deui dianggap dihukuman awal waktu kan ku Allah. Mengeraskan doa di musonib moga-moga berkah sirna Abu Yahya Zakar Ansori teh didugikeun ka urang sadayanana di dunia nu curug elmuna jeung nuturkeun perjalananana di akhirat moga-moga ka jumlah kaum anjeunna amin. Abu Yahya Zakar Ansori teh nu kasohor hebat tina kawalianana kan. Imam Ghazali hebat anu kasohor dina ilmu tatalaranana Imam Ghazali teh kan. Guru ma'rifatna sanes jalma pinter Syekh Ghazwini Imam Ghazali. Dumateng Imam Ghazali pangkat wali kutubna teh 7 poe. Abu Yahya Zakar Ansori 7 tahun pangkat wali kutub. Maka panggil lamun lain ku ahli kisah bulan dengan kitab dagang hese. Kotek tak kitab dalam di Mesir ge hese kapanggil. Sehingga sunaya ilmu sir di ahli waliullah. Mal aya sunah takririah. Ulama zaman ayeuna menyebutkeun sunah takririah lamun teh mukasafah. Matak aya muhadharah, mukasafah, muayyanah, musahana. Ahli mukasafah mah terang kayaan di zaman Rasul. Terang-terang dibukakeun kana alam Isa. Terus katingali. Matak peringatan Maulid Nabi disebut sunnah takririah. Rasul teu pernah marentah secara lisan, pernah nyontohan secara padamelan. Tapi zaman sahabat memperingati Maulid Nabi ku nyeurkeun amal soleh, muji-muji Rasul. Ku Rasul teu dilarang, malah diberi hadiah selimut. Eta sebentar orang lain mengerjakan itu. Rasul tidak melarang disebut sunnah takririah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah gitu. Dia didoakeun ku musannif urang teh berkah sirna. Tina berkah sirna itu Abu Yahya Zakaria Ansori itu moga-moga sing nepi ka urang sadayana. Tina kusabna buka agungan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi
Jadi bahasa sederhana lagi ya kan, Gusti paparin abdi berkah ilmu waliullah Syekh Abu Yahya Zakaria Ansori. Abdi teu layak narima berkah, tapi goreng-goreng ge abdi teh nuturkeun ajaran Rasulullah sallallahu alaihi tinggali we Gusti Rasul ulah ningali abdi. Tah itu gitu we bahasa urang. Itu bahasa anu ta'adub, anu tawadhu teh kitu. Kepantes abdi kudu dipasihan berkah ilmu Abu Yahya Zakaria Ansori tepangna ge henteu sabaraha tahun si sok pupusna tahun 700 sabada Rasul mata kasuk lama mutaqaddimin kan Abu Yahya Zakaria Ansori aya 2 hiji Abu Yahya Zakaria Ansori anu lahir dina tahun 823 Hijriah anu jadi guruna Ibnu Hajar jeung Imam Romli eta mah jadi mufti Mesir. Aya Abu Yahya Zakaria Ansori nu pupusna tahun 700 sabada Rasulullah sallallahu alaihi berarti jauh Abu Yahya Zakaria Ansori bin Ahmad bin Muhammad bin Abu Yahya Zakaria Ansori si orang buyutna aya nu sarua namina tapi muka sapahna sami kan 20 tahun rek kejadian Bangawanel di Bangawanel aya kapal nu dikarelep geus disebut ku Abu Yahya Zakaria Ansori maka ku Raja Mesir diange mufti Mesir Abu Yahya Zakaria Ansori anu kaupati itu mah leuwih hebat pangkat wali kutubna 7 tahun itu mah. Namun mereka lu biasa muka internet maka bisa dibuka internet. Holwatna teh dina hanapeun laut aya walungan, tuluy aya guha tadinya holwatna Abu Yahya Zakaria Ansori awal maka. Pun lain wali menjengker bijil. Nah, cenah gitu. Atuh misal-misalkeun jin ge 15 tahun di laut kidul kan. Jin tara ngajing ngaraji jeung ilmu ni loh, enggak apa aya jin. Lain jama unggul. Dakwah dalam jin 15 tahun. Abu Yahya Zakaria Ansori di laut kidul. Mata si Ciro Kidul teh eta raja jin Islam. Anu ngaku Roh Kidul kan itu jahat mah eta mah jari-jarian yang disebut raja. Anu bener mah ngaji jeung ilmu ni kan. Siti Roki dulu ngaji jeung ilmu fi nu matak siluman-siluman jin-jin tahu ka manehna serena raja jin Islam. Jin tapi berideologi manusia. Dakwah di laut kidul. Ama Zakaria teh Abu Yahya Zakaria Ansori 12 tahun di laut kidul. Mata katingali karomahna jeung kaberkahanna. Angkat ke pesantren yuswa 85 tahun. Dan ngurus indung heula. Di Pasihan Yuswa 150 tahun jadi ulama besar kan? Kitab Angitan Imam Nawawi menjadi tangan kanan Imam Syafi'i dikisor ku Abu Yahya Zakaria Ansori nu tadina teu laku jadi populer kan? Eta hebatanana. Ieu teh lain dina ilmu kawalian hungkul hebatna Abu Yahya Zakaria Ansori. Ulama mutaqaddimin, syaikhul masyayikhul Islam, guruna pirang-pirang guru-guru dina Islam. Itu orang bangsa negara Damaskus suka sohor wali Ruslan ya teh Abu Yahya Zakaria Ansori. Iya dina tingkat kawalianna luar biasa. Mata barokah ilmu teh ditafaulkeun sering jamil tafaul kana ilmu Abu Yahya Zakaria Ansori. Boga indungkeun sakarat ditafaulkeun Gusti ibu abdi teh bodo-bodo besok ngaji jam ilmu ni muka-muka ku berkahna jam ilmu Abu Yahya Zakaria Ansori. Ibu teh ulah sinaleuh lila teuing sakaratna teh da nyeri ari sakarat teh. Beres ngerti gitu mah atuh. Nah gitu. Jadi lain di Syabul Qadir mah man robuka Allah Syabul Qadir geus cenah kalau ditanya. Di ulama-ulama sekian geus begitu kan. Padahal lain gitu dina jatana mah eta mah ka hati kudu bodoh we mikirna teh kudu lila. Man buka kamu terang Syabul Qadir. Pulang terang mau jeung Syabul Qadir mahargaan guru maneh geus cenah malah jadi. Oh, pan untung. Itu mata cenah asal ingat we ka Syabul Qadir asal kan. Lain gitu kan. Ya. Di mana jalma boga guru mursyid. Mun mau teh si guru mursyid mah datang ka barjah nulungan. Itu guru mursyid mah. Eta hakikatna.
Batak bahasa nage dua malaikat datang siapa eta rohani rasul jeung rohani guru mursyidna dua malaikat sebenarnya dibahasakeun dua malaikat Pak. Maka aya jalma anu maot bodoh tapi hulang geus jadi jalma alim. Aduh geus maot ge ngaji betul. Urang mah hirup keneh geus urang ngaji. Mata cek ahli-ahli Allah aya guru kuring anu boga anu muamalah nu geus maot seperti nu hirup. Bukan MG itu betul bukan. Tenar pi urang mah datang ka inki sapatu dah hese apalna ka dieu hungkul. Dieu maujudatna makhluk hungkul teu bisa ningali hakikatul maujudat. Syafaat, mata syafaat Rasul ge ya di syafaat Rasul syafaatul udma lah ya. Syafaat Rasul teh aya 8 tahap. Tibana ka mana? Kalau kafir ge aya datang syafaat Rasul. Kalau alus nomor kalau bukan dosa gede datang syafaat Rasul datang. Nah, mata syafaatul udma Rasul dibagi 8 teh nu kahiji lil abror, nu kadua lil kabair, nu katilu lil kafir. Kafir bisa disyafaatan ku Rasul tapi tak suka surga. Nah, dikurangan siksa hukum. Tidak bisa ke surga menang syafaat Rasul. Itu seperti mana? Itu paman-paman Rasul kan? Waktu Rasul dakwah terang-terangan, ya, paman Rasul teh dikumpulkan. Panasalna Rasul 40 tahun diangkat Rasul, dakwah sembunyi-sembunyi 44 tahun mulai terang-terangan. Tah kadieu nakeun geus terang-terangan dikumpulkan paman-pamanna nu nyaraah ka Rasul tadina. Tah sanggeus ngaku nabi Rasul dihareupeun paman-pamanna 25 urang cek sakaol. Eta paman Rasul jadi 3. Aya nu ngewa bari teu iman, aya nu karunya ngan teu iman, aya anu iman bari karunya. Tah kamu ieu 3. Tah ieu nu teu iman tapi karunya nyeun kahadean terus ka Rasul. Tah eta kan menang syafaat Rasul. Jadi dikurangi siksaan tak gitu. Eta nu kafir kan. Ari anu lil abror nu mana? Ditingkatkeun derajat amal. Ari amal muhadharah tapi menang ganjaran amal muka syafaat mabina. Sabab naon? Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang bisa ibadah di makom mahjubin, jadi lompat ke makom salikin karena menang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak gitu. Eta pikeun saraya mah Rasul teh nyafaatan ngageungkeun ganjaran, mempercepat narima ganjaran, mempercepat sanksi kakurangan. Nah sholat teh bener aya kakuranganna tapi dileutikeun siksana sarta dilambatkeun narima sangsina. Tah eta syafaat ka anu saraya. Lil kabair mana? Dosa badak tapi siksana teu pati gede sabab beunang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi do amal nu saeutik digedikeun ku Allah taala sarta memperlambat narima siksa. Nu matak anu maot ngajuru bejana cenah geuning maut syahid. Lamun teu nyanak iman Islam, lamun teu alus eta jalma tapi dina faktana fakta syahid maut ngajuru. Jadi teu langsung ka barjah kan. Jadi jin heula 200 tahun. Tuh ka barjah eta penghormatan syahidna kan. Pan sae ari ngalahirkeun teh pan syahid hukumna. Tapi ieu teh teu kasublil Allah. Kumana ieu mah lil kabair. Kumaha carana pengparkeun heula. Jadi memperlambat narima siksa. Maut cekurang maut. Jadi jin heula 200 tahun ke kabarjah karena disiksa. Lumayan telat 200 tahun Bang. Karena siksa tah eta minangka kauntunganna kan teu iman itu. Jadi boro-boro urang nu diaku umat Rasul umpamana diaku umat Rasul nuturkeun ajaranna katurunan ilmuna kafir ge nyaah ka Rasul aya kasayana dikurangan siksana. Gitu kan. Hebatna Rasulullah sallallahu alaihi saking berkahna syafaat Rasul. Mata aya jalma anu ditaalukeun rohanina jeung guruna can bisa nanaon ge kulantaran kasafaatan jadi milu salamet jeung guruna ahli. Mata ahli teh kan nu katurunan ilmu jeung anu nuturkeun ajaran nana. Perjalanan ibadahna dituturkeun tak disebut ahli.
datang ke akhirat sanajan lain anak seolah-olah jadi anak. Ahlan wa sahlan. Di dunia lagi gampang rek datang, ulah kudu ditanyakeun saha. Itu wasahlan gampang, ahlan ahli. Kunaon disebut ahli? Sabab nuturkeun ajaran kaajengan ge sarua kitu. Ilmuna dipilari kurang, ajaranana dituturkeun, perjalanan ibadahna kurang dituturkeun, maka termasuk ahli. Ahlan wa sahlan. Di dunia gampang papangina, di akhirat babarengan cicing dina syafaatul udma Rasulullah sallallahu alaihi guru urang lil kabair, guru urang lil abdor, urang masih dina kabair, muga-muga dihijikeun kana lil abdor karena beunang syafaatul udma ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakitu nu kanturkeun tim kuring bade teras kabaru anu kasuhun dina kakirangan kalangkunganna adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.